Waduh, dia aing melakon yang paling gede. Tambah ya teh. Siapa kemana ucup? Nyair. Siapa nyair burit-burit teh kieu? Kan loba lauk na keluar burit wa. Heuh, panu Bandung nguseup ai burit kieu mah. Bae wa anu nyair-nyair nu nguseup-nguseup moal pahili da milik mah wa. Ayo, siap. Lain moal pahili milik kayak siap bisa di amu kan ngaruseup. Bae wa kumang kewe di ditu. Kuat burit. Kayak kumang kayak karep ting sia atulah. Bawa karung tuh. Kasih rek menang bawa karung kan. Lupa goblok. Aya kok jawa mata di tukang ya di dia. Sia kemana oding? Siapa tuh? Dia si Ucup ek nyair. Nyair. Heuh erek nyair biar ku aing dicaram cek aing teh wan ciki moal Bandung nguseup kehead. Kalau kau ngomong nate cenah. Milik moal pahili ieu nyair-nyair nguseup-nguseup. Aduh si kunyuk. Pugugus di bajaan ulah nyair wayah kieu. Ku aing ge bieu di bejaan kehead. Yah, padoli teuing cenah. Masih ati atuh ceng teh. Duh, kumaha tuh ning tulauk ding. Yang diukuran dia di pos. Dia. Bukan menang lauk gede ke. Mau burit mantan itu. Wow, tenang deh. Iya namanya rerekan nguseup. Wow, nyarekan kumaha kalem ku aing di bandring nyarekan mah tenang we mau bandring udah. Nah si aya ka mana cungur? Aing rek nyair dari dinyai ka mana? Sia nyaho teu ayeuna jam sabaraha? Nyaho atuh jam sabar ayeuna nya maneh mau jam. Sia tong ngalong cungur. Ji. Ngaya naon ieu? Heuh ayeuna jam sabaraha cek aing teh? Pan mau jam di tadi ge. Kumaha pan aing? Siapan ku aing geus di bajahan montong nyair tiburit cek aing teh. Tiburit mah bagian nguseup. Pan aing tadi mah teu kaburu na wayah kieu. Jadi wayah kieu we aing mah nguseutan nyairna. Sia yang pejat cungur. Nah, sia mah kasar ka aing aing salah naon ka sia? Sia cungur ku aing geus di bajahan montong nyair wayah kieu. Wayah kieu mah bagian nguseup. Emang sia aing nguseup ka mana kitu? Mani kasar kitu. Ya ka walungan cungur. Aya walungan boga saha kitu? Coba tanyakeun. Nya nu sararea cungur. Oh nu boga eta mah. Aya wan boga mah urang ge bebas atuh saruan. Bebas kumaha goblok. Nyair mah sia mun ek nyair isuk-isuk montong tiburit. Oh, kapan teh tadi ge aing geus ngomong teu kaboro isuk-isuk mah. Oh, geus isukan deui atuh montong tiburit. Kapan aing hayangna ayeuna nu kumaha kitu? Sia nyair ayeuna mah pejat goblok. Ji. Emang na aing sieun ku sia. Sok gelut jeung aing ge. Sok. Sia ku aing gantung di dia ya. Sok kawan Ini sabar aing ngajedog sia. Penting ngajedog ku aing nih. Tah karasa. Geus tinggal ya manguseup ya. Emang teh sieun aing gitu. Sia mah kalah karibut ding, cenah tadi ngajak nguseup ka aing. Iya, paneh taek diubek tuh dah goblok. Heunang. Dulukeun sia cungur ku aing. Nyair ka belah lebak, rabig ku aing. Kumaha aing we bebas atuh ngatur-ngatur aing. Geus tong mulai lah. Kan sia beke. Naon sia nyebut beke ka aing gelut we jeung aing sakalian deui sok dar. Badar cungur. Marukankeun aing action. Geus ding. Dar. Tong sarwana ding. Sok sia cungur. Ampun ding. Urang mata di heureuy ding. Ampun ding. Ampun ding. Sia cungur. Bisa kali-kali deui ku aing. Beak dray. Burit mantan ieu pun nguseup. Lagi heureuy ding. Heureui cungur sia heureui lah. Anjir teh ngogo ka aing pirage heureuy nya. Anjing. Goblok ngabandring aing. Ding. Umur ngabandring aing anjing. Ngabandring aing manaon maksud sia? Ampun ding. Wah, aing goblok. Oding, Heureuy wa. saya naon sia? Di bandi kerah wa tuh tadi wa. Ngabandring aing. Sampai dah naon ket? Kira-kira Eta masalah ulu nyair, aing. ulah nyair cenah wa.
Sia na cek aing ulah nyairuan cek kieu pan Bandung nguseup di landeu ke sia bisi. Bicara rekan kan nguseup. Benang diomongan bang. Mun erek rada beurang atuh. Pan teu kaburu tadi teh wa mangano ayeuna. Atuh mun erek ulah kacileungsir kana wahangan wae nyairna. Di mana di waya wahangan wa? Belah ditu na aya wahangan leutik pan. Kumaha erek ka belah ditu? Burit lah. Murid ke mana wae atuh ayeuna? Balik we ieu. Balik we ge. Heeh. Heulah atuh. Geus atuh sia bisi di kelakaran kayak di berenjut ke kana nguseup. Hawa balik we wa. Haji. Untung kok aing tadi siksa ge. Sia. Ajun wani sia ka budak. Dugutkeun wani ka budak. Aing ge wani ka didinya ge. Nah, sia ngobak. Ieu manuk pisan diacannya. Bandring teh nilai gedang asak euy. Cong bandring we benang ragrat. Wah, menang. Deket berenang. Cuk. Dah sia kalah kamaringan gedang ken. Hayang ada to doyo. Tuh, saang bandringan bedang. Apa ai eta? Urang teh ngabandring manuk itu. Nah manuk kumaha eta gedang wadoyok pasti ngana to doyokna kumaha sia? Eta kaban manukna hibra kan itu tadi. Kana gedang aing ge apa neuleukeun pa aing ti jauh. Henteu. Prakun teh barolong kitu tah gedang teh tapak nyentangan. Eta mah ku cocodot. Sudot kumaha sia? Ye, aing mah keur ngabandringan manuk tuh, manukna hibra tuh dulu sia tuh. Itu mah beda deui sia mah tadi mah kana gedang aing ge apa? Astagfirullah henteu. Tuh, manukna ka ditu hibra. Ku aing bejakeun sia ka wadoyok mengadat. Injung wege tuh. Dorong tengah bandring gedang. Bener. Bener, nah. Ngabandring manuk di tadi ge. Jung bejakeun jung. Wadoyok. Nah emang gitu. Mang Ucup teh sieun. Sieun kunaon sarua jalma tuh wadoyok ge. Nyung bejakeun jung ka ditu. Nah bejakeun kumaha ku aing geug. Pancena tadi siang ngomong aing keur ngabandringan gedang wadoyok. Buku keur ngabandringan manuk. Nyung bejakeun ka ditu. Lah, sia mah kalah kang ngelak wae. Ulah kitu sia mah bisa nyarekan wadoyok. Nah, dia kunci tadinya dibejakeun ku aing bebeja aing keur ngalah manuk lain ngalah gedang. Nyung bejakeun aing wani manjung. Kapan bisi mesti dicarekan ku wadoyok. Moal njung urang teu sieun ku wadoyok sarua jalma ieu wadoyok ge. Aing mah teh tadi ngomong keur ngalah Benar. manuk. Heueuh, nyung bejakeun. Dia sia kalah kang nyerang ke aing kan. Sok aya teh sieun ieu. Aing kitu sieun sama ruk aing sieun. Jadi Sia kalah Jadi, kang Sok. ke aing. Aing Nah, kabejaan. Sia keur naraon cumur kalah ka para sia. Tah sieun ayo, ding. aing dituduh ngalah gedang. Padahal keur ngabandring manuk ti tadi ge. Oke satu nu kitu patut atuh kalah ka para sia. Oh, lain masalah parasiana aing dibejakeun ka wadoyok cenah. Kumanehna padahal aing teu ngalah gedang, ngalah manuk. Benar sia ngalah manuk. Nah, sia kalah nyolot deui ka aing dudung ngalah manuk. Iya. Ding ding sadar ding, nah sia kalah ngamuk ka aing, lain ngamuk ka si burik. Sia nyolot ka aing cumur. Pan sia ti tadi sarua nuduh ka Sia aing. nyolot nama cumur. Geus ding Aya naon sia dik? Iya. Sia kunaon Ucup? Taek maling gedang cenah. Wah, urang keur ngabandring manuk wah ti tadi ditaruduh maling. Sia anu sok bandringan gedang aing teh nepi ka harideung kitu ba? Itu pan aya Tah bener eta wah. bang. Usia di bandringan gedang aing. Henteu keur ngalah manuk wah urang mah. Ari itu kayak da harideung kitu ti kamari sia eta teh. Tapak cocodot eta mah wah. Codot cungur sia tah lah. Ya, bablas sia teh ulah bundarang banding para laduk kehead kana gedang sia teh hakaneun jalma eta teh ku sia jadi garing kitu harideung. Asli wa, urang mah tadi keur ngabandring manuk, lain ngabandring gedang. Eta mah kur cocodot. Montong kehead sia teh awas ku aing sakali-kali deui sia kadeuleu ku aing ngabandring gedang aing ku aing sia dijabrod. Bablas sia teh nya. Sia cungur. Naon sumut sia? Ih. Ya, Ding. sia. Pusing. Goblok teh rajeun wani lobaan. Adi lawan hiji ku aing. Ayo dulur kurang hiburan heula nonton sketsa komedi nu atere